Waduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket gerara ketan nu deket gera dehesan aya naon jeung aya saha dina wujud urang gerak-gerak gerak pangihan ciri na satangtung diri geranya mamah inu celek sagede ragi tukang bandrek panggih jeung rugi alah anu penek rugi wae temenena hah penek ngabagi-bagi nah da di kadunya teh teu dititah ripuh ku Allah teh henteu dititah senang nyaeta urang teh kudu nereja tina alam kariweuh ulah nuturkeun riweuh ripuh ulah loba teuing urang teh ngalamun eta teh tulul amal nu kitu teh panjang lamunan ai panjang lamunan teh salah sahiji anu bakal ngahalangan kana pahala amal nya di antarana aya genep perkara anu bakal ngahalangan kana pahala amal sitatun asya'atuh bitul amala nyata genep perkara anu bakal ngahalangan kana naon pahala amal al istigholu biuyu bil holki artina teh ngan ngawungkulkeun ngageunggeureurkeun we batur geurehan kaduana wakilakul haya artina saeutik ka erana wa qaswatul qalbi jadi goreng hatena kaopatna nyaeta tulul amal panjang lamunan kalimana nyaeta ubudunya berat teuing kana urusan dunya kakonengan teuing ai kagenepna wadolimu layan tahi nyaeta dolim nu teu eureun-eureun ta eta euy bangsa urang teh geus saeutik ka erana nya nu matak di dieu pentingna abdas teh geuning memeh salat sok abdas heula ai abdas teh wudu ngumah beungeut salegana beungeut kitu oge mun rumasa aya beungetan jadi lamun tara ngumah beungeut teh berarti hartina teh eueuh beungetan atawa kanal kulit teu gableug ka kenyos tuluy dudunya teuing tanpa mikiran akhirat sedengkeun dina surat Waduhe walal akhiratu khairul minal ula jadi aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat dina surat Waduhe walaili ida saje nah ada aya syah mode cek urang Bandung mah ka mana kan maksudna ge nanya rek ka mana pan cek urang Betawi urang Depok ke mane lo eta keneh barangna mah jadi Waduhe ge bisa eta teh dina kitab Alfiyah bab imalah jadi alifna digenti ku iya jadi ha iya jabar hae jadi Waduhe walaili ida saje itu cenah dewek keur dikepung teh euy jadi bangsat rumasa dewek teh nyokot layang jamu sekali musada jadi manglebarkeun dewek teh layang jamu sekali musada hasil mikir para karuhun urang ngan ukur jadi seremonial we didenge-denge teh tanpa dina gawe pangplangkeun di ungagang
minangka dewek teh demo ngan omat lamun demo teh ulah ngayakeun tindakan anu anarkis sabab urang aya agama ceuk agama yen Allah tersepeun ka jelema anu nyeun karuksakan di luhur bumi ya nya ngaruksak teh eta mah nu demo na we katumpangan ku politik meureun nya aya udang eta mah dibalikeun deui heueuh dibalik batu tah eta manglebarkeunna bangsa urang teh rajeun demo katinihan ku politik heeh aya anu asli eta oge jadi manglebarkeun eta teh leupas tina ieu undang-undang atawa konstitusi loba nu bubudakeun keneh can darewasa bring ka itu bring ka dieu bari teu nyaho maksudna mah aya nu tuturut munding geuning milu amuk-amukan jadi teu nyaho maksudna mah diongkosan jigana mah heeh can tawuran ayeuna barudak geura heeh alah kapan sidik dina ieu undang-undang dina ieu lambang teh hiji percaya kanu kawasa dua kamanusiaan nu adil jeung beradab mana keadabanana mana adilna jati diri geus leungit sopan santun ramah tamah DP handap asor teh geus lapar aing mah hayang ngadengekeun budak punten ngaliwat ka heureupun aing ieu mah ngabadug bangus oge juga ngareret dan teu heeh aya arisan sek aya nama kan sek tah kitu euy komo mau dipusir dayeuh mah da puguh heterogen budaya geus campur aduk geus pabeulit karunya ku nasi blenong ning tadi heeh kurang-kurangna kreatif mah euy ditinggalkeun tong boro make jeung eta wayang golek oge nying hareupan audensi ayeuna marukana kumaha sakurang-kurangna dalang teh deuleu kudu bisa ngimbangan kana apresiasi anu aya di rakyat auden anu berat ngajawab tantangan teh marukana jadi dalang teh kudu ditunjang heula ku pendidikan ngaran-ngaran dalang teh apaan fleksibel dalang sebagai sutradara dalang sebagai pemain dalang sebagai pendakwah dalang sebagai penerang dalang sebagai sutradara sebagai pelawak nya dan dicaritakeun ge negara amarta negara astina di jero negara politik budaya hukum hampan jeung sajabana sosial politik rupa-rupa kudu apa terdalang kedah kacangkem jeung kudu kacangkem kudu universal di mana nyaritakeun teh kudu netral heeh nu matak dek jadi dalang saha we nu mayar heeh asa gede we duitna bener kan da urang mah profesional jasa seni urang mah biro jasa netral pakai segala golongan dan nu sarerea wayang mah gitu dina sosialisasi naone model ayeuna dewek program pemerintah di Bapak Gubernur dugikeun nya tapangna dipekikeun teh bisi aya nu teu nepi ka rakyat karunya nu mata rakyat teh sing jadi waskat pengawas anu melekat di mana aya kejanggalan-kejanggalan teh buru-buru laporkeun oge ulah ngayakeun tindakan anu anarkis sok salurkeun ka lembaga nu geus aya pan aya wakil-wakil urang nya sing luyung ulah nimukeun ka suudon ulah beunang disingsieunnan rakyat teh ulah dibeunang dipipita kudu pikir dewasa geus meujeuna amin lobakeun kahadean hirup teh kasasama lamun rek demo anu positif sapertina ayeuna hiji pasantren kiai na turun jeung murid-muridna demo ka mana
ka Bapak Wali Kota atau ka Bupati demo naon menta binih kai pelakeun di leuweung-leuweung Nugara Rundul positif eta mah. positifan Dina tanah nu lowong bukan mah. tiada hari tanpa nanem kayu di kebon saha we PHP-keun engke kai gede manehna gede Nah gitu. Sampeur. guru SD siapkeun unggal poe Sabtu menta binihna ka pemerintah pelakeun program dunia teh euy pemanasan global cenah bejana biayana geus ngucur ya tak kitu euy pemanasan global teh Beres. sabab naon bejana lapisan ozon teh geus tobros geus nipis wayana polusi di ieu dunya Geus ngalangkang ayeuna kendaraan geura sok oh eta motor isuk-isuk berang teh ku siraru we deuleu heeh ditempo di luhur teh. can kebul truk Jika kacang tanah diawurkeun knalpot di Inggris aing di Inggris ya Kumaha di Inggris akang. aya truk gede nyiap ngebul knalpotna diudag ku polisi mobil Anda bermasalah omean heula bener. diudag teh ku polisi Tong borong mobil. ngebul saeutik teh knalpotna Tong borong mobil akang pan ngagoreng. heeh tong borong mobil dewek kudu di jero bus didenda Ngagoreng peda. poho ge pan didenda. rarasaan teh di dieu Ngagoreng peda ge pan didenda. tah kitu euy hirup teh di dunya mah heeh benang kurang urang batur mah geus wah dina ningkatkeun kabersihan teh dewek ieu jajan keur jajan aya nu gelo jajan deui bayangkeun nu gelo urang Inggris meuli hamburger apaan hamburger teh geuningan make bungkus kertas eta nu gelo beak hamburger eta kertasna teu dipiceun da dicecekelan can panggih jeung wadah runtah mah nu gelo tah bandingkeun jeung nu bener di dieu Gelo malah sih. lain ngagoreng bangsa sorangan Kenyataan ini malah. ieu mah kenyataan Nya bener. jadi hartina mah urang teh meureunnan ngajak disiplin micieun runtah ulah di mana wae heuh parkir kade eta aya tempatna batur mah digemok pan banna teh heuh luar biasa eta manuk-manuk lestari ditumai di urang ayeuna calecet oge hiji dua akibatna manuk di alalaan hileud jadi roba hama tah orai di alalaan di sawah beurit riab bangkong di alalaan kungkang loba Jadi we rugi keneh ka urangna. ka urang-urang keneh pan ngala belut di setrum di portas atuh nogna teu megar tumpur tah kumaha anak inju urang hayang nyaho ngurak teh kumaha ke Bener. dah nya Papareun kokodok ge. ya alam geus leungiteun euy heeh gunung-gunung pasir bulistir kaayaan aset-aset negara ayeuna loba digadekeun keur kapentingan pribadina deui golonganana bangsa urang ieu negara urang deudeuh nu matak ieu layang jamu sekali musada ku dewek dicokot teh nyaeta dipancing dunungan aing teh naha ieu teh nepi ka culdog-dog tinggal iga jadi pangna ieu layang jamu sekali musada dicokot teh aing dek nanyakeun ka dunungan kayak di mana pangi konsekuensina nya ka ieu lambang kagungan negara teh
salahku pejabat nageus apaleun acan nya Beres Kang. naon ai ketuhanan teh naon ai kemanusiaan naon ai keadilan kumaha persatuan teh dalam dilaksanakeun mun dina gawe teh aman kabeh oge cenah eta dewek wanian oh kene antep lanan mun pangayan wani peupeurieun sia jara rempe cenah eta aya nu kasinggung ku aing tong baru kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing teh mah heeh deret teh cenah dewek aya nu maehan tong ngarepotkeun teh dipaehan ku sia ge aing bakal modar gitu tewak cepot nepi ka diduruk babari nyieun deui we kai loba heeh Panjang kene aya nu nyieun cing wani sia sep karena bener mah. sok eta mah aya nu mecat sia mah Negeri lain. heeh alah turut aing nya keung beureuh kudu nurut ka si cepot sia bayangkeun ku sia lamun eueuh si cepot tek tipana nyatu sia teh pagawe negeri lain nu mangsiun moal aya Urang mah sawana akang. ngan kasang tukangna amal ma'ruf nahi mungkar tepikeun kahadean Amin. visi misi tugas urang sadaya salaku seniman jeung seniwati ngaraketkeun duduluran teu saeutik jasana buktina we ayeuna geuningan puting ieu urang tepang sareng Bapak Wali Kota Depok ngahaja mah ka dieu rek nanahaon bari ge jeung hareudang jeung macet tapi ku ayana Bapak Gubernur sosialisasi pangwangunan nepikeun program-program bisi teu nepi ka rakyatna rakyat ngabogaan hak pikeun nanyakeun nah nya ieu teh geus karasa model ayeuna sakola SMP jeung SD teu mayar gratis nya anu teu mampu mah malah engke mah cita-citana oge SMA digratiskeun teh can pangwangunan ayeuna ngarehab ngawangun anyar keur SD SMP ribuan pan can puskesmas can jalan-jalan leucir Dan masjid-masjid. seni gedung kesenian engke mah aya di unggal kabupaten di unggal Kota Madia yang di sakola-sakolana ieu Mamah Inu ieu dina widang seni ngadidikna ka barudak Sareng padalang deden. nya seni agama ilmu tuh seni agama ilmu teh eta teh ngahiji lamun teu make seni eueuh indah sedengkeun pangeran teh resepkeun kanu indah-indah agama teu make seni kitu hese rek nepina ka rakyat kana hate seni teu make agama awur-awuran deui babaliut loba tabrakan eueuh konsep tuluy teu make ilmu deui wah cilaka matak ilmu seni agama sok urang bajuang nyumput buni dina seni urang mah dipiningan ku seni naon hiburan kaituna tongtonan mudah-mudahan jadi tungtunan nya ieu praktisi seni sing mere contoh pelaku seni teh kabalarea Tuladan kan. artis-artis mere suri tauladan figur eta teh da ayeuna mah geuningan masyarakat teh anu ditempo teh figur heeh paduli goreng lampahna oge apan kitu it's not the gun but the man behind the gun jadi lain bedilna wungkul nu kudu canggih teh ta jelemana ta mentalna nu kudu hade teh it's not wayang but the dalang behind the wayang lain wayangna wungkul nu kudu alus teh ta jiwa dalangna
dengekeun saya pusia. Nada It's not the song but the singer behind the song. naon teteh. Lain nyanyi na wungkul nu kudu alus teh lain kata-kata na wungkul ta jiwa penyanyina. Benar. Kata-kata na alus nyanyi na geunah ngan Dugem terus ini. penyanyi na dugem narkoba we kaituna teh. Di remang-remang. Wah, Nya. lebar pan. Ta eta euy. Sok geura pararina hayu mah geura harari jerah. Oh, dina sedang. Pernah Evaluasi pertahanan urang teh ngan eta hiji-hijina budaya. eta gitu. Nya. Geus dijajah sagala rupana urang teh teh. Geus mejeunna cengkat, geus mejeunna dewasa bangsa urang. Dina usik. Nya. Nu mawi Bapak Aher umajak Sadayana nya. pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kegiatan anu aya patula patalina keur kapentingan negara jeung bangsa. Sarerea teh. Di sakabeh unsur, di sakabeh elemen, di sarena pihak. Ulah rek patongong-tongong. Hendak pagirang Nya ulah rek pagirang-girang tampian, sok bersatu. Kokohkeun persatuan jeung kesatuan. Ulah pahilir-hilirnya calik pagirang-girang tampian. Utamana naon teh. anu paling bahaya mah eta tah Naon? anu make kedok agama Allah bener. Agama kumaha. didoktrin jadi panganten dibibita ku sawarga lamun ngabunuh batur teh ngumatak di mana aya nu ngontrak imah teh Bapak RW Bapak RT cing taliti urang manana 1 kali 24 jam halus lapor Oh jelas. tingkatkeun keamanan ulah nitah wae polisi soal keamanan oge Oh kan kena. kudu bareng urang sadaya nanulakan janela jeung pantau rek nitah wae polisi Olah tadi dia urang teh kudu bareng teh da geus jadi kewajiban jeung kepangabutuh urang sadaya wajib tanggung jawabna teh nyelaras. sis kamling dai kajahatan mah moal eueuh sapanjang dunya ngadeg mah ngan kumaha carana neangan tareka supaya urang meminimalisasi tensi kriminalitas marona sis kamling Leres. guna pantet teh hirup teh hoerunas anpauhum linas jadi panghadena jelema nu aya gunana keur balarea Wai eta. gitu Nuhun atuh. cek hadis da saling ngabutuhkeun jelema mah Nyarip. matak ieu layang jamu sekali musada dibawa ku dewek teh ku dewek dek ditanya ieu geus nyahoeun manehna nyanyakeun nu kieu teh Maksud jeung tujuan. heeh dasar-dasarna teh kumaha Seolah-olah ditatar. loba di amandemen ieu teh bari jeung eueuh realisasina heeh kenyataan anak kieu atuh dah berkembang negarana atuh di ngaran-ngaran berkembang mah bang barat teh riab Can keuna kanu maju nyakeun. heeh mudah-mudahan atuh ka hareupna aya peningkatan anaknya Amin. Amin. nah kitu Singa buahnya kan. singa buah Ulah kembang wae urang teh ngabuah we. ih yang aya Ang Herdi ka dieu nya alah Mamah Inul aya. Mamah Inu Mah Inu Sareng adena ada. nyaracap ka sadaya ning Kang Haji Wahyu teh. Kang Haji Wahyu Majalengka aya. Abah Haji Ros. Abah Haji Rosad Komo eta mah sareng Aya. sareng Kang heeh Dadang. Kang Apang ti Bogor ka dieu Dalang Ajat Abang Sumandi. Dalang Mamah Inu ge aya Ya pada Deden. Nang di Bogor. heeh Nya Komara Ih, Budaya. Dalang Dede Komara aya Deden Budaya. Deden Budaya, Pak Udaya. Deden Hudaya Aya. Pak Haji Nang di Bekasi. Pak Haji Endang ti Bekasi aya Aya. heeh Pamaman ti Cidahu Kuningan aya ulu itu urang Kuningan nuhun ah di balai kota Depok eta euy Gubernur Sabalemur di sesepuhan ku Bapak Aher Bapak Ahmad Heriawan Karyawan. Gubernur. heeh ngahibur warga masyarakat sabudureunana ulah lieur wae ngadengekeun politik mending hiburan Ulah jenuh teuing. ulah jenuh Kan tenan. nya
bisi kabawakeun teu puguh deureun ngayakeun tindakan anu anarkis kudu puguh kudu ngajalur di mana rek demo segala rupa oge empek diidinan eta mah aspirasi nya luyu jeung undang-undang anu geus ditangtukeun teh heuh Bapak Haji Nur Mahmudi Ismail Bapak Wali Kota Depok tadi titip pesan ke Akang kumaha cenah Kang nya dina ngeunaan kebersihan udah keur urang-urang kene heuh tenan atuh Bapak Erianto Ketua DPRD Kota Depok aya panunung aya Bapak Haji Ahmad Kartiko Polres Depok aya Foresta Bapak saha cing dan Rami Bapak Kapolsek oh Bapak Dandim para dewan-dewan aya di payun atuh Pak Asep Roswanda Kadispora Pansen Kota Depok Bapak Suparjono Mbah Haji Cecep di Disparbud Jabar aya sareng panunung Disparbud Jabar mohon Bapak-bapak asisten Kepala Biro di Provinsi Jawa Barat Araraya araya sareng nuhun ah dulu jeung tepang we sareng Akang sapara kancanya sareng panunung Sobari dipayu ha panunung panunung bener pugup Chef Haris Depok aya heeh nuhun Madalang Deden tah kapan geus tadi eta mah carogena Mamah Inul nya jadi keterangan Mamah Inul carogena Bapak Profesor Denny Juanda aya Akang di payun Ketua Bapeda Provinsi Jawa Barat aya aya nuhun dulu jeung tepang ah ngaturkeun nuhun ieu ka Kepala Bapeda Provinsi Jawa Barat kasadayana we ieu mah nya tadi wiji-wijinya ngiri ngarojong ngiri ngaping ngiri ngadukung awis-awis tepang heuh tak urang jieun ajang silaturahim sareng urang Depok ngalangkungan seni man ahabba ayub satulahu pirizkihi wa insyaallahu biasarihi pal yasir rahimah jadi saha-saha jelema anu mika cinta jeung miresep kana eta silaturahim maka bakal dipanjangkeun umurna jeung dilobakeun rezekina amin ya Allah ya rabbal alamin amin amin tak kitu hartosna Ayub teh kitu tak kitu nya Dede alah ampun dapat kasih ibi alah hiburan sok ya ayo di nararaga hiburan apa di nararaga ngahibur urang ngageroan panunung hiburan naon eta naon hiburan mah anu sakirana bakal ngeunah kana hate mikiranna politik ripuh kode da aya ahlina eta mah ahli nya urang mah urang mikiran seni we kumaha carana sangan leuwih ngaronjat nya marah leuwih mahal ngaturkeun nuhun ieu ka Bank BJB sponsor utama teh euy CSR teh dileuk turun ti Bank BJB 700 juta kangge nganggeuskeun Padepokan Giri Harja nuhun Bank Jawa Barat bankna urang Jawa Barat mitra usaha urang Jawa Barat dan Banten beres Padepokan teh nya jasa ngagodog da inuna duit di imah mah pan urang teh sok melang pala laur aya kitu mah dituna di bank aya meureunnan bungana tah nya mau coceng asa ulah dituna di Bank Jono oh mau dibangkrut mah ulah nah gitu nuhun Bank BJB atau di Bangladesh jauh teuing itu tah nya sok rek hiburan kebenaran ya juru kawih ya duh dua pincuk deui da identik setiap aya wayang pasti aya juru kawih
Neng Mas Yuning, Neng Hajah Dedeh, mahal yang mayar sinen teh duh. Nah, make mahal tuh. Oh, da atuh da sinen ayeuna mah M Asian, Di pendidikanmu Dosen. sarjana seni dosen. mantak mahal. Ieu suantena ieu duh oge ieu Mama Hajah Dedeh. Dedeh. Lume geus umroh, meuni mahal. Hajah kecil. Sekolahna tuh di SPBU Oh. Alah. Eta sinen baheula mah sinen teh aya julukanana. Aya alias si Cangkurileung, si Toed, si Gereulung, si Heulang, si Manyar, si Layung, si Peut. Wah, rupa-rupa. Si Balon. Nah, make jeung si balon. si balon mah. Aya sejarahna teh landian gitu teh. Mode sejarahna ngaran sinen ngaranna si Balon. Manehna teh keur gering keur plu. Diajak ngawayang ku dalang teh kitu da keur plu. Sesebrenge di panggung teh. Syarikaya kemang laja. Eta kemang bonte eng di astana. Kaniaya kaniaya nutu ngara nu awon magan kieu rasana. Gandrung pelenung lehona teh tina irung bletok cenah bitu dah tidinya dilani besi balon. Sajarahna teh Gitu sejarahna teh. eta kuraruji. Aya Silaja aya. Ari Silaja kumaha kan sejarahna. Aya sejarahna Silaja mah sinen teh harita teh hayang kiih tengah peuting. Ini kapipir nu hajat. Hujan ngecerak merenya. Hujan ngecerak diporosotkeun calanana teh jogek udah teu kuat pikiiheun. Lempeng pisan kana boros laja. Bros. Adon kikituan nya. Aing geus teh nuhun ja cenah. Heeh. Nganuhunkeun ka Laja. Tah tidinya laja jadi baranahan teh. Dilani mesin teh si laja. Nu matak nyayur make laja teh ngeunah kan. Ampun Aya keneh teh. rupa-rupanya euy. Da sinen jeung dalang hitutna beda. Ah, nah make sarua we bau. Ai bauna mah sarua. Beda. Sorana sora hitut. Nah kumaha Hitut sora. Ai sora hitut dalang mah teu kadenge. Oh, Udah dihijikeun jeung kecerek ai merangkeun nih. bisa jadi gitu. Nyaho-nyaho meledak ke kacukang. Diduetkeun jeung Ai sinen mah ngageber. Kumaha make ngageber. Meureun tapi hituteun teh rek jalan ka tukang meureun ka pengkak ku keuneng. Da emok. Nya kapaksa pi hituteun teh jalan ka hareup seseleke. Aya nu kadupak lemer meureun. Lemer jeung asupan kadupa. Mun urang mah punten nya aya lemer di hareup. Alah, ampun aing. Tak kitu Mama Inu riwayatna. Alah, ampun aing. urang mah punten mer gitu. Paingan kebayang wae daya Alah. kelin. Eta mah meureunnan di hareup lemer rada pageuh kadupak teh, jalan ka gigir meuni. Wah. Alah. Alah. Jeung selamat. Heeh, ieu mah heureuy nya euy ah. Bogoneakan we akang urang mah. Da puguh unga peuting apruk-aprukan ieu teh kurang hees, kurang naon. Supaya tepat itu Kurang gentuh. Pamajikan mah di imah kerek meureun. Nikmat. Teu nyaho mikiran aing macet di jalan tibra. Narima duit itu gitu. Oh, nerima duit teh pamajikan di imah. Teu nyaho Kayak ka kurang hujanan jebeng. Nepi ka boga imah alus, mobil, sawah lega.
kontrakan loba can ayeuna aya SB aya Indomaret waralaba Indomaret ngeunah pamajikan mah padahal di mana aing geus paeh masih Asep ditinggalkeun ku nyawana diusir tak ku pamajikan teh Usir kumari Bapak silahkan untuk pergi selamanya. Tidak dibenarkan tidur di rumah. Di ruang tak aing. Eta imah ladang ngawayang teh dipake heese kumaru da kawin deui urang. Nyeri hate nya euy. Mending podaran we teh ayeuna pamajikan kitu. Yang dipaehan mending tamahan deui 5. Mending bikin ka saha we. Naon tadi? Mending bikin. Tamahan deui 5 daripada dipaehan mah. Jeung tibatan dipaehan mah mending tamahan. Ya 5 mah. Eta ku teu kapok sia teh. Sakilang geus dibaeudan. Tahun-tahun sia teh dibaeudan teh. Udah hese ngalengkali. Arek ke deuk pamuh deui. Heeh. Dasar. Jelema tarujun begitu dah biasana teh. Ai tarujun teh jelema dilahirkeun teh suku heula ti heula. Nyari kitu kumahana. Ceulina bulan hareup. Alah, ampun. Ngan kalakuanana tahun depan. Nah, ngek-ngek teh aing ah. Salin. Heeh. Disalin heula nya. Tenang ya. Ngarah kewas. Seragam nu ti Pak Gubernur. Nah, eta seragam ti Bapak Gubernur sok. Seragam anu ti Pak Aher teh Aya acan. Naon? Ti Bapak urang. Dah. Cew meni gaya tinggal Alah. Kasep aing nya. kasep. Alah. Tah karpil deuleu sia tah. Ti Bapak Wali Kota tadi Di Bapak Wali Kota itu karpil. Alah, ngan kardus. segala rupa oke anjir. Ade atuh Reur. Alah, sok nya. eta cangkang jauh ke jejak Nya tadi mana wae ngalungkeun teh. di mana wae nya euy ngalungkeun cangkang jauh teh mun disangeunahna. Ugu nyilakakeun. Ibadah nu pangleutikna teh nyingkahkeun beling di tengah jalan. Ibadah keneh teh ge. Heeh. Tah kieu ngeunahna hirup di kampung teh euy. Nya Adem. adem. Beres cew ah. Ayeuna urang di Depok nya yeuh ngawayang teh. Di Depok Di halaman wali kota, balai kota. meni saragam Oh. kitu geuningan tuh aduh nonton aja. Alah, Saleger. salaleger ti pinuh ku tutuwuhan ieu dieu duh, hejo. Lemok dang dauna. Hejo lemok dang daunan rajegna tutuwuhan teh ieu. Indah, asri, Dia mah dia lestari. genah, lestari. Nya mudah-mudahan urang ronjatkeun dina kebersihan supaya urang menang adipura ke Kapayun Depoknya. Amin. Mudah-mudahan. Hehehe. Alah. Atuh da Bapak Wali Kota na bisa nyalurkeunana. Amin. Tak kitu jadi pamimpin teh. Ulah loba saur tanpa bukur teh. Nyata. Heeh. Heuh nanyangiga hiburan mah atuh sia teh. Lagu Sok munut rek undak enggar. ulah teu dikenangan era. Ieu teh di kota sia teh. Ngan kudu bayaranana. Naon? Asal kudu bayaranana. Bener li. Nah dewe kudu mayar deui sia teh apan geus MOU tadi oge. Memorandum of Understanding, Beda deui. kesepakatan ini ayeuna ngawayang di anu. Artina teh jeung duitna. Eta mah grup, Bring sanaran ayeuna minta deui sia teh. eta mah grup ayeuna mah beda deui. Oh dewek minta deui acarana. Bener Rip. Oh jadi kontribusina dewek kudu mayar. Oh teu naon. Ngan tema aya
Seolah-olah disik-sik gitu. Sebelekuk. Saling mendukung, heuh. Halus. Sabaraha ku aing kudu dibayar sabelekukna? Sebelekuk kumaha? Hah? Heuh pandina kenang jaipongan mah aya bangpong, aya belekuk. Mode bangpak, tulak bantingkeun. Mundur, maju, jaipong, belekuk, tah gitu. Tah sabelekuk kitu teh sabaraha teh? Sabaraha cenari? 30.000 Ah, tos maha-maha teh kos ka uwa we teh. Mun bada aya Abang Haji Rosad atuh sok we. Jauh we diri. Oh, jadi sabelekukna teh 30.000. Heuh, 30.000 teh sabelekuk. Heuh sakitu. Lamun 2 kitu. Lamun 3 kitu. Lamun kitu na ngarecek. Aya Abang Haji Rosad. Alah. Lamun nu ngarecek kitu mah kudu make komputer ngitungna cung. Kalkulator. Heeh. Nah gitu dina bujur aing pasang argo. Ulah taksi wae. Alah. Sing meuli dewek 150-heun. 150.000 teh sabar belekuk. 5. Ah tuh moal karasa meureun euy. Heucing sok gampi lamun ngeunah tuluy keun nya. Gede duit paneuri oke? Sing sok ya. 5 belakuk kan ya? Nya 5 belekuk sok. Gus. Nah, sia eureun. Naon teh tepangna eureun euy. Oh, argona sebetinya. Oh, 150 teh geus sakitu. Wah, teu karasa naon-naon geuning euy. Kagoknya. Kamu teh karasa sok pesan. Ngaborong, menang ngaborong. Meuli aing 7,5 juta. 7,5 juta teh sabar belekuk. 200 leuwih. 200 belekuk leuwih. Kok 200 kitu? Anjir moal kana cangkeng gitu. Paduli aing sokan balik ti Depok ngorondang wae aing. Sok kayaknya ho sia lah. Aing mah 7,5 juta 200 leuwih. Heeh. Bisaan sia teh mah mung ngitung meureun leuwih tungtungna teh. Heeh. Oh. Sok. Ah, sia teh mana ngah eta balik oge sok aya leuwih na wae sia teh. Alah, sok. Heeh, sok. Oh, ayeuna nama geus heubeul. Heeh. Sok. Tenangin ada lobanya. Kudu make gaya atuh. Nah, gitu. Alah. Lu pakai deh makanya euy. Alah. Oh, lulus ya.
Alah, sesana Lin. Alah. Eta hayang leuwih bae. Oh, cenah. Gitu saya teman dengan sesa. Ketiga para runtene kasih nanya. Nyereng kebeng ned. Kawas wayang kulit. Nyereng kebengnya kawas wayang kulit. Ipis. Wayang kulit kieu kagigir. Teu bisa ngarenghap wayang kulit mah geuning. Jeung ipis deui. Ngan ngeunahna jadi wayang kulit teh euy. Di mana dalang eueuh deungeunna bisa digoreng jadi dorok-dok. Panai wayang kulit mah kuo di TV RI geuning Minang teh. Wayang golek mah teu ini teh di aku beureun. Paduli ceuing ah. Tong ngagugulung we ka nyeri ah. Atuh da euy aya sumbangan ti UNESCO. Apaan geus diakui wayang teh? Ku dunia sataun sakali masuk aya waragad keur ngabina warisan leluhur tapi tara nepi ka aing mah. Dihararakannya meureun. Oh wilujeng baruh beuteung kitu sia ah. Mungkin segala rupana. Udah wayang Jawa Tengah mah kuo. Wayang kulit mah teu bisa ngarenghap jeung teu bisa numpak motor. Alah. Oh. Wayang kulit mah sapertina di bahasa Sunda mah pan surep data pitanahan neungih Kang Eka Adidasa Purwa. Eka marang sewiji adilin leuwih urwa wiwitan dasarana 10. Sunda ada. Ai Jawa mah pan surep data pitanahan neungih Kang Eka Adidasa Purwa. Oh Raden Naryo Brotoseno Maraja Marakononon Kolor Morosot Dasa Boonolo ya kemana karepnya aya wayang Jawa gitu goblok. Kawas hayam ku cekak. Kabayangkeun wayang golek di Irian Jaya. Lamun urang Irian ngawayang lano tapale ta jonume letu pakasubik atau Minggu syah dari nu gelo aing teh. Kenangan ngurasoknya. Alah. Alah. Para runten dia kesadayananya. Panunung sabari gedagan gerentes hate ngabogaan cita-cita terlaksana maksud hayang ngajung-jung pribadi seni
tadi teteh. Pika hewan anen pasar minggu deui biara kabudayaan geus ngajadi kewajiban putra Sunda. Naon teteh? Cokor kena batu dulu nggak boleh tuh. Aduh. Kuring tinu mahagung adedi muji syukur kayang widi wira di dunia ngumpara dungan dicukupan sendiri kusari rasa nu tunggal kulalang Gusti tunggalna kulalang Gusti. Hatur nuhun anu saagengna. Mugia kunongtona oge tiasa janten ikhtiar urang ngamumule lemah cai sinareng tiasa ngubaran kasana urang ka almarhum. Salam baktos kasadayana budaya Sunda jaya salamina simkuring Gailan Mahdi. Amiarta sadayana, di balik setiap lakon wayang golek tersimpan hikmah yang dalam. Wayang golek bukan sekadar hiburan, bukan sekadar boneka kayu yang digerakkan dalang di atas panggung. Ia adalah cermin kehidupan, siloka tentang bagaimana manusia menghadapi takdir, kebijaksanaan, perjuangan, dan nilai-nilai luhur yang semakin hari semakin terkikis oleh zaman. Di dalamnya ada kisah kesetiaan, ada kebijaksanaan Batara Kresna, keberanian Gatot Kaca, kesabaran Semar, bahkan keangkuhan Rahwana yang selalu berujung pada kejatuhan, atau tentang kelucuan Cepot, Dawala, dan Gareng. Semua itu bukan sekadar cerita, tetapi pelajaran tentang kehidupan kita sendiri. Tapi, Baraya, apa jadinya kalau generasi kita melupakan wayang golek? Apa jadinya jika bahasa Sunda yang begitu kaya, halus, dan penuh filosofi ini perlahan-lahan ditinggalkan? Apakah kita rela kehilangan bagian dari jati diri kita sendiri? Wayang golek adalah warisan,
bahasa Sunda adalah jati diri. Dengan mempelajarinya, kita tidak hanya menjaga sejarah, tetapi juga menghidupkan kembali roh kearifan yang diwariskan para leluhur. Bayangkan, betapa indahnya jika anak-anak kita kelak masih bisa memahami filosofi dalam setiap sabet, gerakan, wayang, masih bisa berbahasa Sunda lemes, dengan hormat kepada orang tua, dan masih bisa tertawa menikmati guyonan khas dalang yang penuh makna. Pamirta Gailan Mahdi, kita semua punya peran dalam menjaga budaya ini. Dengan mendukung channel ini, kalian bukan hanya menjadi penonton, tetapi juga bagian dari perjalanan besar untuk melestarikan seni dan bahasa yang diwariskan para karuhun. Urang babarengan ngajaga jong ngajar keun, supaya budaya Sunda hentu laungit, hentu luntur ku jaman. Tong hilap like, komen, share, saring subscribe channel Gailan Mahdi. Ulah sakur nonton, tapi hayu urang hirupkeun deui seni. Hirupkeun deui basa, hirupkeun deui budaya Sunda. Laki. Sanes pungkir kana takdir, sanes pumpang kana kadar, mun mendak cocobi bae. Abdi pasrahkan wagu upami teu kengeng ampun, lain ngarep keun ka pasti. Si horeng. Wong tua gawe wiwitan, wong nom dharma lakoni. Sing saha kolot anu nyeun kagorengan, anak incu anu bakal metik ngala buah pepelakan kolot dina bab kagorengan. Sing saha kolot anu nyeun kahadeannya anak incu anu bakal metik hasi ngala belah pepelakan polotea. Melak goreng tang tu bakal buahna goreng, melak hade buah hade. Sing saha kolot anu nyeun kagorengan anak incu anu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan langgeng cilakana. Hasil tina goro, hasil tina bohong. Yen tetep pangeran mah muarek dolim ka makhlukna, cilaka jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana. Natrat tina ayat-ayat Allah muarek dolim ka makhlukna, Allah muarek nangeui ti bongkokna. Numatak eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan bae raga taya pangawasa anas sok kasasarnya lampah nafsu numatak kaduhung badan anu bakal katempuhan diri nu bakal kacing ciri. Cocoba tinu kawasan kasadaran nyawa dibere perisungkawa ngan urang masing perceka sanajan batur ngahina urang sing iman percaya lah tobat dari nu miskin orang kieu karasana seher kanyerian abong kena ganuhina ngan ukur menakut darah pikir kusut marung kawut itu lain
itu dinamut kemang teh Kakang Semar. Nyeta pajarkeun teh cedakeun ngubaran emak padahal bapak teh can balik. Asa teh kuahan teh hirup nepi kaki ngimpi naon penting tadi ai. Aduh. Ya, ku Arjuna. Jaman diri saksa dicabok di Tanjung deh di Siduhan banget bapak. Tobat di ludahan rarai. Ampun. Alewihan teuing dunungan nepi ka kitu Kakang Semar. Kabina-bina teuing nasib apa mah. Pati nyeri asa payah ngerasa tugenah ruksak perih milu Cing sabar urang Cipadarangku. jantung hiup milu bingung raga ngarasa pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh helas eueuh faedahna tanpa hirup dibarengan iman takwa kanu kawasa. Hatur nuhun bah tos masihan ilmu anu sakitu agengna mugia janten pamulus jalan abah ka sawargana Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Salam baktos kasadayana budaya Sunda Jaya Salamina Simkuring Kailan Mahdi.